kantong. Heeh, ieu mah tong. Kitu kunaon maneh teh? Make jeung tupak-tepak kana tong ieu. Lain nanyakeun tong. Kantong nu tadi di jerona teh aya bala-bala. Bawa ka mana cek saha kudu dibawa. Da ieu mah diparake ku barudak pake mayem cau. Oke kudu dibawa. Kudu mawa tong. Nanyakeun kantong di jerona teh aya bala-bala nu batur. Oh, bawa ka lemur. Ai maneh atuh meureunna dapan dipake ieu mah ku barudak make jeung bawa ka lemur. Jeung nu batur atuh rek kumaha make kudu dibawa ka lemur. Aya-aya wae maneh apa omongan teh. Di sineangan kumaha? Jang naon dibawa ka lemur ieu teh. Lain kudu mawa tong ka lemur. Kantong aya bal-balaan tadi nu batur eta teh mi HP tadi. Oh, jang wadah cai. Oh, halusnya jang wadah cai mah ieu teh euy. Lumayan duka sabaraha meter ieu teh. Nya euy. Tapi nu batur da ieu mah euy. Batur pira ku kudu dibawa ieu teh. Montong. Lain kita mawa tong. Nanyakeun teh kantong. Kantong. Heuh ieu teh tong. Gitu kumaha maneh teh ieu teh tong. Yeuh, dekeun nanyakeun kantong, di jero kantong teh aya bala-balaan anu batur mi HP tadi. Kudu dibawa ka lemur nya ieu teh jang wadah cai. Ai maneh mah kudu dibawa ka lemur teh ieu jang wadah cai. Nya kumaha cai di ditu teh saat kumaha make eueuh kudu mawa tong ieu aing mah. Aya bararingung pan ieu teh nu batur ai jeung si Amu teh sok bingung teh kieu euy sok maksa si Amu mah. Jadi butuhnya ayeuna teh jang ka lemur ieu teh jang wadah cai. Lain butuh tong, nanyakeun kantong. Oh iya tong. Tong nu ieu nu mana tuh da eueuh deui ngan ieu hiji tong mah make jeung. Iya tong ieu. Yeuh, lain tong. Kantong tuh batur geus ngadadagoan tidak tadi cenah mah abi cenah tadi urang HP bala-bala cenah eueuh di dadagoan teh. Urang ek dahar kana geus lapar. Ceng teh urang teh yang datang tadi eueuh kantong adi ka manakeun kantong teh tuh batur ngadagoan tadi teh geus mi HP. Eta mah teh bala-bala. Masih kudu dibawa-bawa ge heueuh tapi euy butuh mah nya eta teh urang teh butuhnya euy. Ai di ditu eueuh wadah cai mah atuh rek kumaha ieu teh tapi da nu batur eta ya bararingung. Sikso atuh lah ai maksa-maksa ai teh digugum maneh masuk gede ambak sok. Jungjungkeun. Lain kita mawa tong. Lain ti dinya. Ngajungjungkeun anak ti hanap sok gawat jungjungkeun rek di. Yeuh kita mawa tong. Lain kita mawa tong. Lain ditepakan dijungjungkeun di kieu yeuh di kitu tadi cokot hanapna sok jungjungkeun kaluhurkeun. Boolna dikitukeun sok gawat rek urang panggul atuh. Iya ente lain kita mawa tong. Kantong burukeun kantong di mana kantong? Di teh kitu-kitu acan mumul pisan. Halik lah. Iya. Lain saliwang. Mau kudu dibawa di tangga jungjungkeun acan hararese. Kalau rea protes kalau di kitu aya kana ieu butuh aya di titah saeutik oge. Mau ngajungjungkeun ieu atuh. Tihana ada butuh euy kapura we lur euy. Ku aing dibawa sugan kantong ieu teh naon tong tapi berat hese mah wana kumaha nya euy hayang teu kaciri teh. Bingung ieu ame teu kaciri kumaha nya. Pada kieu mah euy kaciri sebenarnya. Di jalan oge kapangi ka tempat ku barudak teh si Abah mau tong cenah. Cek barudak teh meureunnan. Hei. Wah aing kumaha carana atuh nya ieu ya. Tong ieu ya. Lah si Amu kitu mah kudu mamawa tong jeung dari bingung mikiranana ieu. Kudu kumaha ieu sangkan teu ciri ieu dibawana. Bingung si Amu da kitu teh kudu sagala dibawa anu batur oge. Jadi lieur ka abahna oge. Pusing ieu ya. Mana mah atuh itu belum mikiran. Itu teh ngajungkeun ge mung. Mun urang solusina kumaha ieu sangkan ieu teu kaciri dibawana. Lieur geus